Kagiatan urang ce tipe Salasa Rebo Kemis Jumaah langsung dihijikeun pokona mah disakalikeun disavideokeun heueuh ngaran teu panjang ting bisi bosen ece. Tadi dia teh cepat paling mung nanya lamun indung arek balik heueuh naon cenah lamun indung arek balik teh biasa kahiji urang teh sono keneh kaduana eta pasti si jimat-jimat dobre teh pasti ngabaung pastina oge ce dracin biasa geuninganan drakor heula Korea ngaranna ge budak ce meureunannya sono keneh ka Inung sok inget ka Inung ning itu ce arek ini teh Inung teh kuat dirarejeng kitu Gusti heuda lain teu tega ce urang teh da tapi da kumaha jimat heueuh nyaeta pan jimat teh keur nyiar ilmu di dieu teh jeung teteh teh nya wayahna we kudu daek jeung teteh deui biasa ce pan geus lila teuing ieu teh liburna matak lamun arek ka dieu teh sok aya we drakorna teh nya biasa geuning drama dracina teh heueuh tadi teh nya geus aje geler teh ce teu kungsi lagi repe lanjut ieu teh kegiatan di sorena ce maksudna teh lain sore meureunan arek magrib nya ieu teh kegiatanana teh heueuh da di dieu teh can nyetrika baju sekolah mangkane isukan teh meureunana mimitian asup heuh da ce ieu teh videona mah geus lila heuh hampura nya karek diedit ayeuna heueuh nyaeta riweuh ce riweuh rek dihapusan ce tapi da nyaah urang teh heueuh nyaeta pananjang kenang-kenangan sakaligus apan engke teh ngarah aya teh nyoe jangke barudak jebrog kitu nya tadi dia oge ce heueuh geus beres deui nyetrikana tah baju si jimat mah dipisahkeun da ieu teh masing-masing lemarina ce heueuh masing-masing tempatna oge nu si Danis urang asupkeun anu lanceukna urang asupkeun heueuh kitu da nyetrikana ge baju sakola we hungkul ce da baju nu lain mah beres nyetrikana ge ce di dieu ge si Jia mah geus peureum si Danis ge geus peureum ce tadi dia teh urang teh rek naon heueuh arek nyampuran heula buku da ngewa buku teh heueuh teu dibajuan matak urang bajuan heula ieu si buku-bukuna nu si Jimat nu si Danis nu teh keke oge nya pokona mah di dieu teh urang teh meuli 3 pak oge kurang ce bukuna ce kurang komo da teteh kae mapan 2 pak teh kusorangan barudak 2 meureun sapak bagi 2 ai kelas hiji mah keun aya sapak heula we cekeng teh nya eta we lasa lanceukna heula cekeng teh kitu pikiran tapi da teuing je pan can dibere jadwal masih kena MPLS teh meureunan nya masa pengenalan lingkungan sekolah teh meureun encan beres engke meureunan lamun geus aya ta jadwal-jadwalna heueuh sakurangna mah meureunan wayahna deui we mun ka toko deui ngabecir ayeuna mah nu teteh keke heula we urang kumplitkeun anu barudak mah keun heula anan sementara mah heuh da teteh keke teh ce teu karasa geuning geus kelas genep nya tahun hareup teh meureunan urang teh bakal sungkeman meureun heueuh budak teh bakal sungkeman ka urang ceung kita deui di panggung teh maksudna teh di panggung ce di acara sakola geuning aya kelas genep masuk sungkem ka indung na meureun urang teh heueuh pat paling lewehna teh eta meureun nya ce teu karasa budak teh baheula mah perasaan teh orok keneh diajar urang jadi indung teh boga keke ari ayeuna geus arek asup SMP meureun ce tahun hareup teh nya tadi dia ge teh keke mah geus ti heula nya ce dianterkeun tah ieu teh jeung urang barudak heung mimitian mah kudu jeung indung geuninganan ce heueuh melang urang teh paur beres ieu teh ce teu lila oge nepi geuning ka